Hendak waktu malakal maut datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut. Kenal? Nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa, dek belah mana sih nyebut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku-suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing. Ayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Aduh. Sekolah kalau aja karek mangi aing jelema kosmi cenah. Buat agak gateng deh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Ieu malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Udah buta. Sia teh tidak kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh mah. Tah lain besi tah mah. Lain Cimande tah mah sakilat we. Ieu kula mal bisa nyabut nyawa kula. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas bener laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditojok deui. Ulah sia datangan deui. Tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya. Dek hayang maut apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabara taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek diturutkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daeng. Nyebut nyawa mah bung nyakeun. Sanggup. Balakal maut teh sanggup. Gagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuh hurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Oh haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Hei diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu. Pan eta teh naon karangaranna? Gitu Taurat 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya nak marah-marah. Pepes Taurat asli. Gua gah jasa. Urang mah mawa batu eta bae kali hiji. Mane berat jasa ya Allah. Ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke serang. Ya Allah. Ya malakal maut datang nih. Assalamualaikum. Salam maneh deui. Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Wah, yang baik. Dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun beusi dek hirup mah. Bertahu. Kita cekel cenah sapi make dampal leungeun, tepakeun ka sapi. Plek. Tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta. Nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk lamun geus beak eta mah pae. Jadi pae keneh. Pae jadi bakal pae bae. Bakal pae kudu naon hirup teh cenah atuh. Engke pae kuari pae mah mending ku ari. Cak balakal mah kok kiamat sih. Jangan asa-asa ada jambut nyawa. Beneran ya? Iya bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mending kuari. Mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka surga bae. Geus mung paeh. Ai engke bakal paeh bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung. Misalnya 1 juta tahun engke paeh keneh atuh mending kuari nanaonan. Laporkeun ka Gusti Allah. Laporan dari malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah.
Aya kuari mah tanya tuh. Ayo ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Wala kalot sieun ya Allah, teu jelema gagah-gagah teh. Pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Aya kuari mah tuh geura masang. Deuker kumaha geura masang. Deuker nangkarak. Atau nangtung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kanjeng Nabi Musa. Tiku gagahna Kanjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditonjok ku nya. Lain lalagan tanda kagagahan Kanjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur. Haseup ka deuleu mah ku sarerea ka deuleu. Allah luani. Nu mantap ketika Kanjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup. Janggotna Kanjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca. Ditarik. Di ka Kanjeng Nabi Musa keudikeun. Ya. Kanjeng Nabi Harun teu daya teu paya. Cicing Kanjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban. Oh, parah Kanjeng Nabi Musa. Can nyaho ieu teh alasan-alasanan. Kanjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi. Cek Kanjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya. Tapi bahasana ya ibna umma. Maksudna nyebut kalimah ya ibna ummat eta teh ngaleuleskeun kana hate Kanjeng Nabi Musa, berarti kan aing teh dulur saindung sabapa. Masa sih kudu gelut? Teu bagus maneh teh jaman teh adik kula teh kakak. Masa kudu marah dijenggut segala rupa. Komo lamun datang ka dibantingkeun. Ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah kumaha ibu sama tetep bae coba terangkeun. Innal qauma sanyana kaum Bani Israil teh istadapuni nganggap lemah ka kaula. Kula dakwah bareng. Itu Musa Samiri di dieu kula. Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe. Berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik. Tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula. Harun mulai direnge. Sapira si Harun. Kula teh terus-terusan. Lambat laun benang ku Musa Samiri benang. Akhirna abad milu ka ditu. Lain teu dakwah. Ngan kula teh dianggap dakwah kaula teh. Itu beda jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwahna. Kanjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah wauh jeung Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wau jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara eta tunjukna luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh diundang ku nu sugih giat diundang ku nu susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop nang bodaya bau maca kutub robani na geus sabeulah poe diundang bae kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka Tiga Raksa
Aku baca eta. Mal beres anu kos gara itu mah dakwahna teu wauh ka Allah. Moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge. Jam moal. Dituturkeun ku masyarakat moal. Boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun. Ku sabab naon? Can wauh jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah. Beda saeutik doang. Nya mah pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun. Keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istad'afuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kabunuh kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kene iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kangjeng Nabi Musa godeng kepala mantak cek Kangjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang aja dijadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos kuari negara Islam jeung negara Islam terribut atuh kan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur geus puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir sakedeun deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa ulang ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cek teh